Ulangan di cerita apa? Karunya can ngabrubu. Oh, mun. Mun kita nunggu. Kilo kere dah. Karunya cuma digantung. Masih kena kia teman-teman. Aduh, rawasin pisan ningali ka dieu nya. Tingali ka dieu. Tuh. Saya nang golosor. Minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan kebetulan hari ini hari raya Idul Adha teman-teman ya. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam kesempatan pagi hari ini saya mau menghadiri acara kurban di tetangga saya teman-teman ya. Ini tadi tetangginya pokoknya wilujeng tepang di we sedang menguhil vlog ya. Nah. Makasih payun Pak Ustad. Tuh Pak Ustadnya udah dipayun, udah ada, alhamdulillah teman-temannya. Hebat parenan. Ini suasana Idul Adha di kampung teman-temannya.
sini teman-teman tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-qudusiyata nikmata minka wa taqarraba biha ilaik wa taqabbal ya karim fataqabbal ya karim fataqabbal ya karim. Allahumma hadhihi qudusiyata kan bin Bapak Idan Alhamdulillah taala tidak aminan dari wahai ya Karunya tanong berumbu. Oh, munku. Mungkin tanong tuh. Siro kere dah. Karunya kalau posisi gantung deh. Ah, berumbu kere. Masuk wala ni wala. Ayo tuh, tapi kalau piu ya di data. Mang di mang. Kami tawaran wae. Tawaran wae. Negara rei. Kembali ke sini. Tuh di dia mah tingali ini rausen pisan kayaknya. Kurang tingali ke palih dia. Palih dia palih lebak teh aya tampian tah palih dia ternyata itu tempat mandi. Suasananya kieu tuh. Sawahan. Pada ditu na aya leuweung. Pada ditu aya deui tempat mandinya. Laukna na ge meni orageung kitu nya ke urang tingali ka palih dieu. Oh abah. Dah ieu teh tinggal inyuk ieu teh supados caina kasaringnya jadi bersih kanggo nana teh. Tuh sepertos kieu nya tingali ka dieu aya kulah tuh seueur laukna oge. Tuh laukna sing kulenya gitu rageung. Ah ieu kamar mandi mun di urang di dieu mah kieu masih kene kieu teman-teman. Aduh raoseun pisan ningali ka dieu nya. Tingali ka dieu. Tuh cairna ngagolosor. Pokona mah raoseun we di dieu nya. Tingali ka palih dieu. Palih ditu na pasawahan tuh. Ieu mah tangkal jamu tah. Aya oge buahan tuh nya di luhur. Jadi seperti kieu tuh. Kalau di kampung mah rame nya. Kurban teh sakampung daratang tuh. Ngalikeun. Sababaraha titik kitu kurban teh nya di dieu teh.
Tah jadi ieu teh caina teh paling girang di itu sudah cainya. Dialirkeun mapai solokan ka dieu teh. Sebenarnya jam ini karak barang teh.